Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang di dinten ieu dinten Rebo kaping 4 Maret 2026 dina surat Al-Anbiya ayat kahijina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ari ieu teh nami suratna Al-Anbiya nyaeta hartosna para nabi. Jadi ia diturunkeunana di kota Mekah, kasebatna serat Makkiyah. Mangga urang teraskeun. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kalayan nyebat jenengan Allah. Ar-Rahmani ari sifat Allah teh anu Maha Rahman tegasna welas. Ar-Rahimi sifat Allah nu Maha Rahim nyaeta Maha Asih. Upami diterangkeun mah ieu teh panjang kacida. Insyaallah dina waktu sanes. Mangga urang kawitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aktaroba linnasi. Aktaroba geus deukeut kacida. Geus deukeut kana naon linnasi ka jalma-jalma. Hisabuhum kana hisabna itu jalma-jalma. Geus deukeut tek dihisab ayeuna teh jelema teh. Nyaeta nya hareupan yaumil kiamah. Da zaman nabi ge ieu dunya teh geus nini cenah. Jadi jarakna antara dunya jeung kiamah teh seperti telunjuk jeung jari tengah kitu saur Rasul. Saterasna wahum bari itu jama-jama fi ghaflatin dina kaayaan ghaflah nyaeta lalai. Acuh teu hayang ningali kana Quran, teu hayang ningali kana kebenaran. Mu'riduna bari kaayaan berpaling tina kebenaran, berpaling tina Al-Qur'an. Saterasna mayatihim henteu didatangkeun ka itu jalma-jalma min dzikri tina peringatan mir rabbihim ti pangeranana muhdasin seperti anu anyar kana Quran teh. Seperti muhdasin, seperti anyar, teu bisa macana, teu bisa hartina, teu bisa mahrojna. Jelma-jelma teh kana Quran teh seperti nu asing. Ilas tamauhu kajaba itu jama-jama nu darolim ngankur ngadengekeun wungkul kana Quran teh. Teu hayang nyaho hartina, teu hayang dipelajari eta naon anu aya di lebetna. Teu ngankur ngupingkeun wahum bari itu jama-jama yal'abuna ngaheureuikeun atau mempermainkeun kana Al-Qur'an. Saterasna lahiatan bari itu jama-jama lalai kulubuhum kana hatena jama-jama. Wa asaru jeung ngaharasiahkeun najwa tina naon anu dipembicaraanana. Alladzina dzalamu itu jama-jama dolim bari ngarecehkeun ngarasiahkeun naon nu dicaritakeunana. Padahal nyemoohkeun Al-Qur'an. Bari pok nyarios kieu hal hada nah ieu cenah jalmana anu mawa Quran ka Kangjeng Rasul nyebat kitu. Illa basyarun kajaba ieu mah jelema biasa cenah mislukum seperti anjeun. Nah, naon kelebihanana cenah ari Rasul teh dasar jiga anjeun kitu jalma-jalma dolim nuduhkeun ka Rasulullah eta mah cenah da jelema biasa. Apa tak tuna naha anjeun rek nadatangkeun sihro kana sihir cenah. Wa antum sedengkeun ari anjeun tubsiruna ningali ka ieu Rasul. Jadi disangkana Rasul teh datang teh nyanak sihir. Sanes cenah kebenaran kitu jama-jama dolim jeung kafirin waktu harita ka Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyarios ngadoa ka pangeranana ka Allah Subhanahu wa taala. Robbi duh pangeran abdi. Ya'lamu anjeun anu maha uninga, mantenna maha uninga. Qaulan kana ucapan fis samai nu aya di langit. Wal ardi jeung nu aya di bumi. Allah maha uninga naon nu diucapkeun di langit jeung di bumi. Wa huwa
jeung ari itu Gusti Allah samiun eta maha nguping kana naon anu aya di langit jeung di bumi. Ala alimu jeung Allah anu maha uninga. Jadi Allah mah maha uninga kajian urang dirasihakeun ngalecehkeun Al-Qur'an sareng sajabina Allah mah maha uninga. Jadi jama-jama dolim teh diliputan sadayana ge ku Allah. Teu aya anu teu diundangaan ku Allah sadayana ge Allah mah maha uninga. Mudah-mudahan urang sadayana naon nu diusapkeun kajian teuing hahareosan Allah mah maha uninga, kajian teuing ditamrakeun Allah mah maha uninga. Barakallahu li wa lakum. Mugi aya mangfaatna dinten ieu insyaallah patepang di dinten anjing kalayan dina waktu sareng gelombang anu sami. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim.